Lila-lila mah orang rudet oge ku beurit mah Kumaha deh? di imah pare sakarung pinung tinggal cangkang nahungkul Oh, terus kumaha? rieut rieut anjir ku beurit teu dikumahakeun atuh engrin wae gitu ku urang. Ulah diengrin, Brat. Karunya makhluk alo eta yang hirup teh. Ya heueuh sih. Bener ngaganggu anjir penting oge nepin ka teu bisa sare urang. Cing gurudug na para eta ampun deing. Ya, lamun beurit diengrin kabeh. Meureun tumpur, Brat, beurit teh. Sedengkeun nu salahna mah buat saurang. Di dinya. Terus kudu kumaha tuh urang? Ya, maning damai tewak we hiji cek urang mah, Brat. Sok ditanya baik-baik. Nah, Capak ya aki-aki. nah caprak. Ya, Brad. Mingke. Si tewak tanya ya. Sok ditanya. Tangke dalam teu ngomong wae, Brad. Kecet inung sukuna ku meja. Kayak bakal ngomong. Moa ebah. Lain maling hayam, lain pan beurit teh. Parah ieu aki-aki ieu anjir. Waing disiku wae gitu ieu anjir. Nah, di mah diomongan teh ku kolot teh. Ngabejaan urang mah karunya. Beungeut ngebejaan anjir. Yeuh. Beurit eta digencet indong soskuna ku meja. Terus lamun misalkan ngomong aing bakalan ngarti. Pan moal meureun aing ngarti bahasa beurit ge henteu. Anjir parah ieu aki-aki. Ya rempag anjir. Udah aki-aki ieu ku aing nu kudu ditemik mah da anjir leuwih musingkeun ti beurit. Mosi aing. Brad, naon? Biasa muput sungut. Mantap, Purit-purit jarum coklat. Nyaho. Nyaho aing ge baju anyar jual. Pepelegeg teh maneh anjing. Apal tuh baju harak iya? Nyaho pan di aing make baju harak ieu clothing Bandung. Tapi Sarua. Cing aya tulisan itu Kang na ieu. iya atuh. Anjing. Motor aing kumaha leasingnya. Siga nu curhat geuning maneh. Sedikit kepanan mencurahkan jeritan hati. Halus. Halus cocok nah. Iya. Kaos teh yang maneh tah. Bener. Kene teh. Sok. Beak tinggal bungkusna. Belum, bungkusna ada sarua ngebol atuh teh. Meureun pahang, Brad. Baik we, atuh penting mah ngebol sih teh. Enteng yuk. Buat kata dicoplokeun kehead. Maneh kalakuan. Si batur teh apal urang beli baju anyar. Baju harak mah mahal. Masia lah. Anjing. Edan Jack Krem gimana? Gagah ya. Dan buuk palas sudah dah. Out-outan gitu. Najan Jack Krem oge anggar we jiga ririwa atau buuk jiga kieu mah gejo nyisiran atuh teh maneh. Pan geus aya nyisiran puguh hese diaturna ieu teh buuk teh euy. Du kumahanya, Brad? Ya cobaan tah pakai lidah buaya. Buuk hese diatur mah. Oh. Sieun urang euy make lidah buaya mah. Sieun kunaon ai maneh? Heuh apa na lidah buaya meureun nungguan buayana calangap. Urang gusuk-gusukeun hulu meureun buuk. Weuh beuheung. Lidah buaya kemang mah teh di buruan biebah eta loba. Lidah buaya lain buaya atuh. Oh. Meureun moal nyesa si rahasia atuh diasupkeun kana sungut buaya mah. Ya ngajaran. Parah anjir. Tapi eta di kumaha, Brad? Dijuskeun? Dikolak. Astagfirullahaladzim.
kolaknya. Atuh diangirkeun ka dieu lidah buaya dikerok diangirkeun ka dieu babal. Maneh Dikolak tawa diangirkeun. Mang, ayo tuh Mang, ih. ayo ka mana aya aja. Kamari Amang geus janji arek ngajak Ajay mandi bola. Oh heueuh poho hayu. Ayo. Ayo. Ngiluan atuh di dia mandi bola. Ngilu di dinya. Heeh. Ya ayo. Tapi kira nyokot anu heula euy. Nyokot anu ka imah. Mandi bola nyokot anu heula. Lain kuna naon. Urang buat tinggal situ sekalian adus di ditu. Please ma. Atuh moal saha adusna oge mah nya adus di mandi bola kira ieu ampun teuing. Odong-odong kumaha odong-odong aya teh odong-odong. Naik odong-odong sekalian atuh. Anu gambar Putri Duyung nih. Kalau leuwih ti budak anjeun ieu ampun teuing. Jadi kajai. Korea anjir mau anu kieu mah. Ngerakeun kabayang di ditu. Mang, imah teh asa rada keungkieu Mang cieun. Nya heueuh atuh da imah geus lila ditinggalkeun anjir. Ayo balik bisa aya pocong. Ar ai maneh pan ongkoh cenah tadi ngajak ka dieu. Pocong bari lagi sieun ku pocong kumaha ai maneh. Tinggal ngulub pocong mah anjir. Jadi leupeut geus menang bungkusan. Ulah sok sompral Mang. Atuh naon make jeung sieun kajai. Juri di dia mah eueuh notifikasieun ai maneh. Sok. Kunti. Kan saukur bisa seserian hungkul. Sieun kudu seri ai maneh. Pocong geus menang nalian. Moal bisa ngodag-ngodag acan. Homo anjir genderowo mah cubagu gue kieu. Paling oge sieun kunaon ai maneh. Mang. Sora dicerak. Sora naon anjir? Tah, Mana baba? Waduh lah sih mah. tadi jero. Sora. Tapi heueuh jai bangke deui anjir ieu. Heueuh jai. Maneh ngabeun teu anjir bu bangke. Iya abi hitut Mang. Sia. Sugan aing bener aya juri. Bibi mah teh percaya karena kata-kata motivasi. Kata-kata motivasi nu mana itu? Anu kasih sayang lebih berharga daripada uang eta. Emang kumaha gitu? Karena bibi teh meuli bandros poho teu mawa duit. Terus dipeluk tukang bandrosna maksudna meh gratis. Anu rek kudu mayar. Wih aing parah. Bi. Jadi maksud bibi teh eta teh pelukan teh kasih sayang gitu. Iya. Jadi dibayarna ka tukang bandros teh ku pelukan. Cuma gitu. Boy mah. Ngan gitu atuh bi. Anggar we kudu duit. Anggar. Kocan mandi bareng bibina. Heeh ku ge poho can mandi. Ya, cek aing oge. Mun rada mandi masa ketik atuh. Ya guys ya, rada seungit. Salahna bi aing masak bau hangit mun teu mandi teh. Bau kungkang nih apa tuh guys? Kungkang.